Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wasta Sim Kuring Gina Amalia Agustina ti kelas 10 IPS 2. Ayeuna di dieu Sim Kuring bade ngawawancara pun biang. Nepangkeun Ibu Sari. Padamelan sadintenna ibu rumah tanggi. Abdi bade tumaros kagiatan ibu sadinten teh naon wae? Tadi tos di kapayunkeun waktu perkenalan di payun padamelan sim kuring sadi dinten selaku ibu rumah tanggi. Dampak COVID-19 kana kagiatan ibu sehari-hari teh naon wae? Dampak anu jelas masalah COVID-19 anu karaos pisan mah masalah perekonomian. Cara nyegah COVID-19 teh kumaha numutkeun ibu? Cara nyegah COVID-19 kanggo abdi secara pribadi mah kedah numutkeun parentah ti pemerintah naon anu dianjurkeun sesuai protokol kesehatan. Sikap ibu ka pembelajaran jarak jauh teh kumaha? Kanggo pembelajaran jarak jauh menurut sim kuring asa kirang ieu nya kirang satuju margina seueur kumaha nya kitu murang kali teh kadang-kadang aya nu males aya nu kitulah kieu teh kedah dicereoskeun eta mah mungkin sadayana oge tos pada mengetahui teras ayeuna oge perkawis sae kuota itu ieu. Nah, sedangkeun kan jalmi teh henteu sami sadayana gitu. Dan intina mah hoyong diusahakeun hoyong tatap muka wae gitu. Da dampakna pembelajaran jarak jauh itu asa kirang pas lah gitu. Upin masa kitu kan. Kumaha pendapat ibu ka jalma nu sok ngalanggar protokol kesehatan? Pendapat sim kuring ka jalmi anu sok melanggar protokol kesehatan nya eta mah mangga we raoskeun bilih aya naon-naon da pamarentah mah tos nganjurkeun sadaya anu dianjurkeun anjeunna anu ngalanggar itu ieu gitu. Numawi ya usahalah gitu kita bareng-bareng kanggo ngalaksanakeun protokol kesehatan. Naon harepan ka payuna sabada COVID-19 leungit? Harapan ka payuna kahiji masalah ekonomi perekonomian semakin sae teras kanggo pembelajaran nya dianjurkeun hoyong aya tatap muka deui. Hatur nuhun kana kasasayanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.